Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'fana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ijabatikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim. Salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sujudi. Ari ieu eta bab dina mertelakeun padilah sujud. Dina Sahih Bukhari juz 1 halaman 104 genep percetakan biasa. Darul Kitab Al-Islami. An Sa'id bin Musayyab katampi ti Sa'id bin Musayyab wa Atha ibn Yazid jeung ti Atha bin Yazid anna Abu Hurairah saesuna Abu Hurairah radhiya muga mikarido saha Allah anhu ti Abu Hurairah amin. Akhbaro eta ngawartoskeun Abu Hurairah huma ka Sa'id bin Musayyab sareng ka Atha bin Yazid annan nasa kana saesuna manusa qalu eta ngucap nas kana lapad ya Rasulullah hal naha naro bisa ningali abdi sadaya robbana ka pangeran abdi sadaya yaumal qiyamati dina poe kiamat. Qala ngadaun nabi hal naha tumaruna ragu aranjeun kabeh bil qamari dina ningali bulan lailatal badri dina peutingan purnama. Laisa bari teu aya dunahu eta tetep disahandapeun qamar naon sahabun mega. Qalu ngucap nas la henteu ragu
ya Rasulullah. Qala ngadawu Nabi kana lapad pahal makanaha tumaruna ragu aranjeun kabeh fi syamsi dina ningali panon poe. Laisa bari teu aya dunaha eta tetep disahandapeun syamsi naon sahabun mega. Qalu ngucap itu nas la teu ragu. Qala ngadawu Nabi fainaku maka saestuna aranjeun kabeh tarauna eta bakal ningali aranjeun kabeh ka itu Rabbana. Kadzalika saperti itu ru'yatul qamar wasyamsi. Tulis. Fayaqulu maka ngucap itu Rabbana kana lapad man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Manari saha jalma kana eta anu bukti man ya'budu eta ibadah man syai'an kana hiji perkara falyattabi' tah pek nuturkeun man. Faminhum maka eta tetep disawareh nas man ari aya jalma yattabi'u anu nuturkeun man asyamsa kana panon poe. Wa minhum jeung eta tetep disapali nas man ari aya jalma yattabi'u anu nuturkeun man al-qamara kana bulan. Wa minhum jeung eta tetep disapali nas man ari aya jalma yattabi'u anu nuturkeun man at-tawagita kana pirang-pirang patung. Wa tabaqa jeung tumatap sahadil ummatu ieu umat Kanjeng Rasul fiha eta tetep di itu hadil umat munafikuha ari pirang-pirang nu munafik di itu hadil umat. Fayati maka zahir him kaitu hadhil umat sa Allah azza malur Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Tak angka 5 yadharu lahum fi ghairi suratihi. Jadi payati lain datang tapi zahir maksudnya. Fayaqulu maka ngadawu Allah ana ari kami rabbukum eta pangeran aranjeun. Fayaquluna maka ngucap itu hadhil umat kana lapad hadza rieu makanuna eta tempat abdi sadaya hatta ya'tiya sehingga yen datangna ka abdi sadaya sarobuna pangeran abdi sadaya. Faida jaa maka di mana datang sarobuna pangeran abdi sadaya arafna tahnya ho abdi sadaya hu karobbana. Fayati maka dohirhim ka itu hadhil umat saha Allahu Allah. Payaqulu maka ngadawu Allah kana lapad ana rabbukum ana ari kami rabbukum eta pangeran aranjeun. Fayaquluna maka ngucap itu hadhil umat kana lapad anta ari Gusti rabbuna eta pangeran abdi sadaya. Fayad'u tuluy ngundang Allahum ka itu hadhil umat. Fayudrabu tuluy dipasangkeun naon asiratu sirat cukang. Baina dhahranai jahannama di antara tengah-tengah jahannam. Fakunu maka bukti kami awalaman eta mimiti jalma ya juzu nu ngaliwat man minar rusuli nyatana ti pirang-pirang rasul bi ummatihi ka umatna man. Wala yatakallamu jeung teu nyarita yauma idzin dina poenan ya juzu saha ahadun hiji jalma illa rusulu kajaba pirang-pirang rasul. Wa kalamur rusuli jeung ari cariosan pirang-pirang rasul yauma idzin dina poeanan ya juzu. Allahumma eta lapad Allahumma ya Allah salim muga nyalametkeun Gusti salim muga nyalametkeun Gusti. Wa fi jahannama sareng eta tetep di jahannam kalalibu ari pirang-pirang kakait. Mithlu saukis sa'dani anu saperti cucu kai sa'dan.
hal naha ro'aitum ningali aranjeun kabeh sauka Sa'dani kana cucu kai Sa'dan. Qalu ngucap nas naam leres. Qala ngadauh Nabi fa innaha maka saestuna kalalib mithlu sauki Sa'dani eta saperti cucu kai Sa'dan. Goiro annahu kajaba saestuna kalakuan. La ya'lamu eta teu aya nu ningaeun qadra idhomiha kana ukuran gedena itu kalalib. Saha illallahu kajaba Allah takhtofu ngait itu kalalib. Annasa kamanusa bi amalihim kana pirang-pirang amalna nas. Faminhu maka eta tetep disapali nasman hari aya jalma yubaku anu diruksak man li amalihi karena sabab amal man. Wa minhum jeung eta tetep disapali nasman hari aya jalma yukhardalu anu disiksik man. Sumayan ju tuluy salamat man. Hatta idza arada sehingga di mana-mana ngeresakeun sa Allah azza malur Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Rahmata man kana ngarohmat jalma aroda nu ngeresakeun Allah ka man. Min ahli narinya tanah ti ahli naraka amaro tah marentah sa Allah. Al malaikata ka malaikat ayyukhriju kana yen ngaluarkeun malaikat man ka jalma kana nu bukti man ya'budu eta ibadah man Allah ka Allah payukhrijuna tuluy ngaluarkeun itu malaikat hum ka itu man kana ya'budullah kana man wa yaripuna jeung kenal atau nyahoeun malaikat hum ka man kana ya'budullah biatari sujudi kana pirang-pirang tapak sujud wa harrama jeung geus ngaharamkeun sa Allah alan nari kana neraka antakula kana yen ngalentab itu nar ataros sujudi kana tapak sujud. Maksudna mah al a'dha'a as-sab'ata kana pirang-pirang anggota anu 7 awil jabhata atawa kana tarang. Payakhrujuna tuluy kaluar man minan nari tina naraka faqulubni adam maka disakabeh ibnu adam takulu eta bakal ngalentab ngahakan ngalentab hu ka itu ibnu adam naon annaru naraka illa atharos sujudi kajaba tapak sujud. Fayakhrujuna tuluy kaluar man minan nari tina naraka qadim tahasu bari nyata geus tutung man. Fayusabu tuluy dibanjurkeun alaihim ka man dibanjurkeun dikocorkeun alaihim ka man naon maul hayati maul hayat cai kahirupan. Fayan butuna tuluy jadi man kamatan butu seperti jadi naon alhibatu sisikian fi hamili saili dina tanah anu kabawa banjir. Sumaya prugu tuluy maragatkeun sa Allah minal qada'i tina ngahukuman bainal ibadi di antara pirang-pirang hamba. Panjangnya. Waya beko jeung tumatap sarojulun hiji lalaki bainal jannati di antara surga wan nari jeung neraka. Wa huwa sareng ari rajulun akhiru ahli nari eta pang akhirna ahli neraka naonana duhulan asupna al jannata ka surga. Si rajul nateh muqbilun anu madepkeun rajul biwajhihi kana wajah rajul qibalan nari ka arah neraka. Fayaqulu tuluy ngucap rajul kana lapad ya Rabbi nun pangeran abdi
Isrif kudu mengkolkeun Gusti wajhi kana wajah abdi. Anin nari tina naraka kode kosaba nyata geus ngaruksak. Ni ka kami naon rihuha ambeuna itu nar. Wa ahroko jeung geus ngaduruk ni ka kami naon zakauha untabanana itu nar. Fayaqulu maka ngadau Allah kana lapad hal asita nah ngarap-ngarap anjeun in puila lamun dipigawe naon zalika itu sarfu isrif tadi. Bika ka anjeun antas ala kana yen menta anjeun goiro zalika kana salianti sarfu. Fayaqulu maka ngadau itu rajulun la moal. Wa izzatika demi kaagungan Gusti. Payuti maka mikeun sa Allah makana perkara. Ya sa'unu ngersakeun Allah kana emah min ahdin nyatana tina perjanjian. Wa mitsaqin jeung tegasna perjanjian. Payasripu tuluy mengkolkeun saha Allah wajhahu kana wajahna si rajul anin nari tina neraka. Faida aqbala maka di mana-mana madepkeun Allah bihi ka si rajul alal jannati ka surga. Waro'a sareng ningali rajul bahjataha kana kaalusan jannah. Sakata tah repeh itu si rajul ma dina waktu sa'an ngersakeun sa Allah ayaskuta kana yen repeh itu si rajul. Tsumma qala tuluy ngadawuh rajul ya Rabbi nun pangeran abdi qaddim kudu ngamajukeun Gusti ni ka abdi inda babil jannati disandingeun panto surga. Fayaqulu maka ngadau sa Allah lahu kasirajul kana lapad alaisa nah henteu kalakuan qad a'taita eta nyata geus mikeun anjeun al ahda kana perjanjian wal mitsaqo jeung tegasna perjanjian Allah tasala kana yen moal menta anjeun ghairul ladzi kana salianti anu kunta nu bukti anjeun sa'alta eta geus menta anjeun. Payaqulu maka ngadau rajulun ya Rabbi nun pangeran abdi la akunu teu bukti kami asqa khalqika eta pangcilakana makhluk Gusti. Payaqulu maka ngadau Allah fama asita maka boa-boa ngarep-ngarep anjeun. In utita lamun dibere anjeun misla zalika kana pantarna itu takdim tulis we takdim Allah tasala kana yen moal menta anjeun goirohu kana lianti takdim fayaqulu maka ngadau rajul la moal wa izzatika demi keagungan Gusti. La as'alu mual menta kami goiro zalika kana salianti taqdim. Fayu'ti tuluy mikeun rajul robbahu ka pangeran rajul makana perkara sa'anu ngersakeun rajul min ahdin nyatana tina perjanjian wa mitsaqin jeung tegasna perjanjian. Payuqaddimu tuluy majukeun Allahu ka rajul ila babil jannati kana panto surga. Faida balago maka di mana tepi itu si rajul babaha kana panto jannah. Paroa tuluy ningali si itu rajul zahrotaha kana endahna itu jannah. Wa majeng perkara pihanu tetep ma di jannah. Minan nadrati nyatana tina herang wasururi jeung bunga
Payaskutu maka repeh rajul mak dina waktu syaa anu ngeresakeun sa Allah ayaskuta kana yen repeh rajul fayaqulu maka ngucap rajul ya Rabbi nun pangeran abdi adkhil muga ngasupkeun Gusti ni ka abdi aljannata ka surga. Fayaqulu maka ngadausa Allah wae haka karunya anjeun ya bena Adam hei ibnu Adam ma'ari naon agdaro eta ngajadikeun cidera mak ka anjeun alaisana henteu kalakuan qad atoita etanya tages mikeun anjeun al ahda kana perjanjian wal mitsaqo jeung tegesna perjanjian Allah tas'ala kana yen moal minta anjeun goirol ladzi kana salianti anu utita nu geus dibere anjeun fayaqulu maka ngucap rajul ya Rabbi nun pangeran abdi la taj'al muga ulah ngajadikeun Gusti ni ka abdi asqa khalqika kana pangcilakana makhluk Gusti. Fayadhaku tuluy ridho saha Allah azza maha luhur Allah wa jalla jeung maha agung Allah minhu ti si rajul. Entah kaya putut angka hiji yadhaku teh lain seuri lain al murad ari dimaksud ar-ridho eta ridho wa iradatul khair jeung maksud kahadian lahu ka rajul. Tsumma ya'danu tuluy ngidinan Allah lahu karajul fi dukhulil jannati dina lebat ka surga. Fayaqulu tuluy ngucap Allah lahu karajul tamanna pek ngarep-ngarep anjeun. Fayatamanna tuluy ngarep-ngarep si rajul hatta idang qata'a sehingga di mana-mana putus naon umniyatuhu pengharapan rajul qala tah ngadausa Allah azza malur Allah wa jalla jeung magung Allah zid kudu nambahan anjeun min kaza tina anu wa kaza jeung anu aqbala madep itu si rajul yudzakiru bari ngingetan hu ka rajul sarabbuhu pangeran rajul azza maha luhur rabb wa jalla jeung maha agung rabb hatta idan tahat sehingga di mana-mana paragat bihi ka rajul naon al amaniyu pirang-pirang pengharapan qala tangadausa Allah taala laka eta tetepikeun anjeun zalika ari itu ma taman tahu tulis we ma taman tahu wa mithluhu jeung pantar dzalik ma'ahu sarta dzalik waregnya eta mah nya logat itu panjang bab mertelakeun fadilah sujud ti Sa'id bin Musayyab sareng Atha bin Yazid ari Sa'id bin Musayyab teh minantuna Abu Hurairah maka Abu Hurairah cerita ka Sa'id bin Musayyab sareng ka Atha bin Yazid bahwasannya annan nasa qalu saesuna manusa para sahabat maksudnya ngadauh ka Rasul teh ya Rasulullah naroskeun hal naro robbana yaumal qiyamah apakah abdi sadaya tiasa ningali ka pangeran ka Allah jaga dina poe kiamah pertanyaan kitu bisa teu ningali Allah jaga Rasul barik bertanya ngajawab nanti ku pertanyaan deui saur Rasul hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahabun apakah anjeun ragu dina ningali bulan ketika purnama bari di bawah bulan mega ragu teu ente aranjeun nempo bulan saur sahabatnya moal ragu pasti jelas katingali keur purnama cerah teu aya awan di handapeun bulan abdi ti bumi nya jelas ningali bulan purnama
Saur Rasul, apakah anjeun ragu ningali panon poe? Ketika aya panon poe di bawahna teu aya mega, ragu teu anjeun bisa ningali panon poe? Qalu la nya moal Gusti Rasul. Ningali bulan keur purnama teu aya megaan, teu aya halang jelas di bumi katingali. Ningali matahari tengah beurang eueuh megaan nya jelas katingali. Komo serabe teh. Tah kitu pertanyaan aranjeun teh jawaban ti kami mah fa innakum tarawnahu kadzalik. Ya kalian ge bisa ningali Allah seperti jelasna aranjeun ningali matahari sareng bulan bari teu aya nu ngahalang mega. Ngan lain berarti Allah disarupakeun kana matahari sareng bulan, ieu mah dina pada jelasna ningali Allah teh jelas seperti orang ningali bulan ningali matahari dina kayaan keur cerah. Fayaqulu jaga teh kieu ceuk Rasul teh Allah teh bakal ngumumkeun pengumuman ceuk Allah. Wallahu alam eta duka ku malaikat lewat malaikat duka Allah secara langsung. Mangkana ya'budu syai'an falyattabi'. Saha wae ti antara kalian jaga ku Allah diumumkeun. Saha wae ti antara kalian anu ibadah kana sesuatu, tuturkeun si eta. Keur di duniana penyembah berhala sok tuturkeun. Saha ti antara kalian nyembah kana sesuatu, tuturkeun si eta. Faminhum mayyattabi'u syamsa. Di antara manusia aya nu nuturkeun panon poe. Dan di dunia penyembah panon poe agama Shinto nu aya di mana? Di Jepang. Agama Shinto non? Agama Shintonya penyembah matahari. Hampura we salah malah. Bahkan wa minhum mayyattabi'ul qamar, ti antawis manusia da ku Allah diumumkeun nyembah kasih eta tuturkeun. Di dunia nyembah bulan nuturkeun bulan. Wa minhum mayyattabi'ut tawagit, ti antawis jalma aya nu nuturkeun berhala, patung-patung, sesembahan-sesembahan. Nomor 3 asyayatina, tegasna pirang-pirang setan. Au kullama atau sakur perkara ubida nusok diibadahan emak min dunillah tisalian ti Allah wasodda jeung halang emaan ibadati tina ibadah ka Allah subhanahu barina masuci Allah. Aya pengikut tawagit patung atau setan-setan atau sakur perkara nusok diibadah nu salian ti Allah. Anu nuturkeun kana tangkal caringin mun penyembah pohon mah gitu. Rupa-rupa gitu. Wa tabqa hadhil umat nu nyesa ieu umat Rasul anu iman ka Allah. Dan nu tadi manaon anu nyembah panon poe nuturkeun panon poe, nyembah bulan nuturkeun bulan, nyembah patung nuturkeun patung. Umat Rasul mah dan nyembah Allah cici. Maka saha bingung nuturkeunana. Ngan pedah campur umat Rasul teh teu nu soleh kabeh fiha munafikuha. Campur nu iman ka Allah tapi aya orang-orang munafik lagi aya. Payatihimullah azza wa jalla. Maka Allah zahir ka eta umat. Cek Allah teh ana rabbukum, kami adalah Tuhanmu. Tuhan kalian teh kami nu sok ibadahan baheula. Kulantaran didinya campur ayo umat nu soleh anu teu soleh. Biasana kan lamun kelobaan gitu mah suara terbanyak teh biasa nu teu solehna gitu kan. Biasa nu teu solehna nya. Oh gitu dina kumpulan loba anu soleh nu teu soleh eta suara nu paling nyaring terdengar teh biasana anu teu solehna kan. Budak kitu ngaji teh libur tong cuk nunggu dinas mah. Entong anu anu setengah eta mah setengah ngajina setengah rasa libur kan dan akhirna ya suara rada nyaring keneh anu eta tong meeting Kang Persib gitu.
Teraskeun Kang mumpung Ramadan aya eta gitu. Ngan eta mah saeutik kadang teh gitu. Bisa nu nyaring nama kan terdengar mah biasa gitu sok dina kumpulan. Dina anu keur riungan-riungan gitu umumkeun ngajak hade jeung ngajak pas ngajak hade jeung ngajak goreng kita nu serempakna ngajak goreng eta biasa. Fayaquluna eta kumpulan umat wa aya munafikan teh ceuk Allah teh ana rabbukum. Fayaquluna ceuk eta umat Rasul teh anu aya munafikan hadza makanuna dicuekeun eta Allah nyarios gitu. Abdi mek di dieu ngantosan pangeran. Teu nyangka nu tadi teh Allah gitu. Abdi payaquluna hadza bade di dieu abdi ngantosan anjeun mah lain meureun. Hatta yatina rabbuna sehingga datang ka abdi pangeran abdi anjeun mah lain abdi mah ngantosan we. Ngantosan seneng ngeuh tungtungna dadaguan ge pan eta. Fa idza jaa rabbuna arafnahu engke mun datang pangeran kami bakal kenal. Ceuk hadhil umat teh ceuk umat Rasul teh gitu. Nu aya munafikan teh. Teu nyangka nu tadi teh Allah. Arek ngantosan we abdi ngantosan pangeran nu sok disembah baheula di dunia. Kemun aya mah abdi pasti kenal. Kenal kumaha ngaji tauhidna ge tara gitu kan. Pan Allah nage diwujud ke dambakona gitu katalar pan eta teh. Rek kumaha apal atuh. Tapi da Allah mah welas asih. Payatihimullah. Maka Allah ngadohirkeun deui ka eta umat. Ceuk Allah ana rabbukum kami ya pangeran anjeun teh. Kakara di dinya nya ayeuna mah naon teu mangmang di fayaquluna anta rabbuna. Oh nya Gusti teh pangeran abdi. Hapunten kapungkur teh tijana teu katalar. Dalil-dalil tijan teu katalar baheula teh gitu. Oh nya atuh ayeuna mah geus tegas. Fayad'uhum tuluy Allah ngundang ka eta umat. Fayudrabus sirat dipasangkeun sirat jembatan antara mauqif jeung surga baina dhahronai jahannam di tengah-tengah jahannam. Mauqif ka ditu surga, mau bisa ka surga kudu ngaliwatlah sirat. Cek sapali ulama mah nanyakna 1000 tahun, muduna 1000 tahun, lempengna ge 1000 tahun. Henteu make mustaqiman nya henteu nya. Sirat teh teu ngangge mustaqim. Fayudrabus siratul mustaqim teu mustaqim mah. Siratal mustaqim mah Fatihah eta. Urang sok kabiasaan gitu ke jaga teh urang teh bakal muntas kana cukang nu ngaranna cukang siratal mustaqim. Pan cukang teh sirat ibu. Jabal Gunung Uhud meureun gitu nya jabalnya gunung. Sirat teh cukang teu kudu make mustaqim dari mustaqim mah siratal ladzina an'amta alaihim beda. Tingali kitab-kitab tauhid. Lamun ngajelaskeun tentang sirat cukang nu eta tara aya kaid mustaqim tara. Jangan seperti hadis ieu fayudrabu as-sirat teu mustaqim sok. Bisa salah gitu. Sugan anjeun mutolaah kitab naon sirat teh mustaqiman misalnya sok. Keureut ceuli hiji ulah dua. Ulah dua. Keureut ceuli ucing itu. Ngan asana entos ka pendak mah kitu eta tiap menjelaskan sirat mah sirat itu kayak mustaqim mustaqim Fatihah itu yang beda. Dan siratal mustaqim maksud dina Fatihah adalah agama Islam gitu. Ihdinas siratal al mustaqimah muga nuduhkeun Gusti ka abdi as-siratal mustaqim kana agama Islam disarupakeun kana jalan nu lempeng dina pada nyekel pageuh bakal salamet gitu. Bentangkeun sirat. Saur Rasul fa'akunu awalaman yajuzu minar rusul bi ummati. Kami mangrupakeun orang pertama nu ngaliwat di antara para rasul sarta umatna. Kami heula. Rasul manajan ka dunia nage bungsu, di akhirat mah cikal rasul. Ka dunia mah bungsu papangneurina pangakhirna. Di akhirat dibangkitkeun pangpayuna, ke ka surga ge pangpayuna. Umat rasul ge sama. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illar rusul. Ketika itu keur meniti sirat keur mentas di dinya kabeh ge rarepe tegang atuh hadirin tegang. Cup.
Teu yang batuk-batuk acan itu. Teu yang komo hitut man tuh. Kecuali para rasul. Para rasul mah bari naon, bari nyarios itu. Naon cariosanana? Wa kalamur rusul yauma idzin, cariosan para rasul pada waktu itu ketika ya juzu nu dibaca teh Allahumma salim salim, ya Allah salametkeun abdi, salametkeun abdi. Keur mun tas teh kitu urang mararepeh jaga. Wa fi jahannama kalalibu, dina jahanam aya pirang-pirang kakait. Kapan sirat teh ti dieuna ujung awalna maokib alamasar teh kaditu surga dihanap neraka nu pangluhurna neraka naon jahanam pan aya neraka mah 7 tingkat. Wa inna jahannama la mau wa inna jahannama la mauiduhum la mauidihim mauiduhum wa inna jahannama la mauiduhum ajmain laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Jadi neraka itu aya sab'atu abwab, 7 pintu. Sor Ikrimah lain 7 pintu tapi sab'atu atbaq, 7 lapis. Pangluhurna jahannam, kanap, ladzo, hutomah, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Tatina jahannamna teh aya kalalib kakait saperti kakait cucuk Kaisa dan pernah ningali teu anjeun kana cucuk Kaisa dan kolu cek jalma-jalma cek manusia cek para sahabat naam kantos di Arab mah aya cucuk Kaisa dan jadi tangkal tapi berduri gitu loba durina teh gitu. Oh ente bukain na Google Kaisa dan teh kumaha sok aya gampang lah. Kantos tinggal kayu sadan oh kan tenan Gusti Rasul. Qala cek Rasul fa inna mithlu sauqi sadan eta kalalib kakait teh saperti cucuk Kaisa dan ngan pedah goero annahu layalamu qadra idzomiha teu aya nu uningaeun ukuran besarna mah kecuali Gusti Allah. Persis sifatan anak itu tapi bentukna mah duka kumaha. Kange naon eta kalalib tahtupun nas bi amalihim. Ngaitan manusia. Sugan rek salamet ka ditu rek salamet ka mana? Ka surga geus saeutik deui. Dikait ya hanap teh dikait. Kebrus ka hanap teh. Kana naon? Kana jahanam. Dolasana badag mah deui kitu. Lain jahanam ti poros deui wae kana lado. Mun apik mun kana hawiyah mun kana hanap itu. Toblos deui. Dikaitan gitu karena amal-amal karena amal bagus. Faminhum mayyubaquli amalihi tiantawis manusia nu liwat dina aya nu diruksak karena sabab amalna. Wa minhum mayyukhardalu ti sapali jama aya nu disiksi gara-gara amal baheula di dunia. Tapi sanajan kitu awal akhir mah sumayan yu ya salamet. Ngan dikait heula gitu. Hatta idza arada Allah azza wa jalla rahmatan man arada min ahlin nar. Sehingga nu cari lakaman kahanap teh. Nu salamet mapan bebas kali itu nu meuntas siga kilat. Aya nu meuntas naon? Make kendaraan kurban teh aya nu meuntas siga angin gitu kan. Non siga angin gitu kan. Seperti kuda balap rupa-rupa. Aya nu cilaka dihanap. Sehingga di mana Allah ngersakeun rek ngarohmat jalma nu ku Allah dikersakeun ti ahli neraka maka amar Allah al malaikata ayukhriju man kana ya'budullah. Ketika Allah bade nyalametkeun jalma nu ku Allah rek disalametkeun ngan geus aya dina neraka ayeuna teh maka Allah marentahkeun malaikat supaya ngaluarkeun jalma tina neraka nu rek disalametkeun ku Allah nu moal mun teu dijahit henteu. Payakhrujunahum tuluy payukhrijunahum eta malaikat ngaluarkeun eta jalma wa ya'rifunahum bi athari sujud
eta pan geus tarutung meureunna eta malaikat kenal keneh ka jalma nu ku Allah disalametkeun kenaleun malaikat kunaon identitasna nyaeta ku peda aya tapak sujud pernah salat di dunia nu kamari teh innakum tud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Nu sok salat nah awal akhir bakal salam. Sabab wa harramallahu 'alan nar antakula athara sujud. Allah ngaharamkeun kana neraka, ngalarang neraka. Sanajan nyiksa jalma nu doraka, tapi anggota sujudna mah teu meunang. Sabab jang identitas jaga nalika rek dijahit. Tah palebah anggota sujud putut nomor 5. Ceuk sakawal mah al a'dha as-sab'ata anggota sujud anu 7 ceuk sa Ibnu Abbas eta. Ceuk kaul kadua awil jabhata tarang ngungkul qadi'iyad. Cek Ibnu Abbas mah 7 anggota sujud eta mah moal dibakar ku neraka. Walaupun jama masuk neraka anggota sujud mah moal. Cek sapalima tarang hungkul gitu. Fayakhrujuna minan nar keluar eta jama tina neraka dikeluarkeun ku malaikat. Daya identitasna caang anggota sujudna. Fakullu bani Adam maka setiap turunan Adam takulhun nar lamun teh dina neraka maka dihakan dilentab ku neraka ila athara sujud kajaba tapak sujud organ tubuh anggota nu 7 ceuk sapalima tarang unggul moal eta moal kabakar nu mawi ketika dina hadis Muslim ya dina bab martelakeun fadilah sujud ngan dina hadis Muslim Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ngabdi ka Rasul ngawengi sareng Rasul nyiapkeun kangge cai wudu Rasul kahampangan Rasul bageur ngabdi sa Rasul sal sok menta anjeun hayang naon ceuk Rabi'ah as'aluka murafaqataka fil jannah abdi mah bade nyuhunkeun ka salira teh hoyong sasarengan we di surga. Da di dunia ge sasarengan di surga ge hayang dugi. So Rasul awa goiro dalika apakah tidak ada permintaan selain itu? So Rabi'ah wa dzaka cekape abdi eta pamunut ti abdi hoyong sasarengan di sawarga. Kumaha so Rasul? Fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud bantuan atuh kami naraga kami nyapatan ka anjeun jaga meh babari meh enteng meh gampang sing loba sujud maksudna sing loba salat jadi ku ayana urang ahli salat aya jalan pikeun disapatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam identitas geus tutung si eta organ tubuhna mah kecuali anggota sujud unggul ente fayusabbu alaihi maul hayat maka dibanjurkeun ka si eta naon maul hayat air kehidupan geus tutung teh si eta geus unu kenaleun si eta nu akhirna payan butuna jaradi deui daging nu geus jadi ruhak nu geus tutung teh kamatan butul hibbah fi hamilis sail seperti jadina sisikian dina tanah nu kabawa banjir sok tanah urut kawa banjir melak ke dia subur atau tong kawa banjir balong dibedahkeun jauh balong na bandrong santriah mah subur ka sawahan teh kali itu teu kudu gemuk deui teu kudu make urea deui teh geus loba vitaminan sok lakeun jadi maka jalma oge eta geus tutung teh dimandian ku maul hayat teh jaradi deui sumaya prugullah minal qada bainal ibad tuluy Allah maragatkeun tina ngahukuman antara hamba wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar ku Allah teh kabeh anu aku Allah dikeresakeun rek disalametkeun mah di mandian heula diasupkeun ka ditu ka surga ngan aya saurang nu hese ka surga cicing minder si eta teh hiji lalaki ting saha eta di antara surga jeung neraka wa huwa akhiru ahlin nari duhulan
Eta jalma teh pang akhirna ahli neraka asup ka surga. Jadi si ieu mah kana neraka teh heula ka surgana panuri, tapi harapan panuri. Lamun dina kitab Minhajul Abidin, gitu, kitab Minhajul Abidin eta ngaranna teh Hanad jeung eta teh. Saha? Hanad jeung Hanad. Dina naon dina kitab Minhajul Abidin nya, juz 2 halaman 334. Hasan Al-Basri gitu. Aya jalma nyarioskeun ka Syekh Hasan Al-Basri tentang seseorang upang akhirna masuk surga. Nyaeta hiji lalaki lain awewe lain lalaki itu. Ngaranna saha? Ngaranna teh si Hannad, ha nun alif dal tasdid dan nun Hannad. Disiksa teh 1000 tahun cenah eta. Tapi dina neraka teh maca ya Hanan ya Manan gitu. Ketika ejam nyarioskeun kitu ka Syekh Hasan Al-Basri anjeunna nangis. Tos beres nangis teh nyarios ya layatani kuntu Hannad dan hayang teuing kuring jadi si Hanad. Mu aneh. Hayang teuing kuring jadi si Hanad. Aneh tah nu ngadangukeun mah nya hayang jadi Hanad. Ari Hanad teh zaman nu terakhir masuk ahli neraka nu terakhir ka surga mah hayang eta. Saur Hasan Al-Basri, pan si eta mah aya harapan ka surga. Najan terakhir saya nyiksa malaikat oge. Urang mah teh jaminan ya basa. Kami wios jadi si Hanad we cenah itu. Tah mungkin eta si Hanad ngaranna teh upami disambungkeun sareng kitab Minhajul Abidin mah eta. Wa huwa akhiru ahli nari duhulan al jannata. Pang akhirna ahli neraka nu masuk ka surga. Batur mah arasup ka surga si eta mah cicing di antara surga jeung neraka. Muqbilun biwajihi kibalan nar. Madap wajahna ke arah neraka kieu we saya teh bisa mengkol. Kieu teh bisa ngalieu mun neraka kieu we. Tita ka surga teh kieu we kieu. Nyeri badan kieuna. Batur maka sarurga najan telat geus eta mah cicing keneh antara surga jeung neraka kieu keneh nyeri beheung. Beungeutna ningali neraka. Fayaqulu cek si rajul ya Rabbi dun pangeran abdi istri poaji coba pengkolkeun wajah abdi teh palitekeun atuh teh. Hayo he nempo neraka ieu teh. Pemandangan anu paling buruk gitu kan. Qad qasabani rihuha eta ambeuna neraka teh geus ngaruksa ka abdi. Wa haraqani dzaka wa untab-untabanana geus ngabakar ka abdi. Fayaqulu cek Allah hal asita in puila dzalika bika antas ala ghairu dzalika. Lamun ku kami dicumponan ka hayang anjeun ke menta nu sejen deui anjeun coba. Titah dipalitakeun beungeut engke ngentan nu sejen. Coba jalma pan biasana gitu. Dikasih hati minta jantung gitu. Boa geus dipengkolkeun beungeut ngentan nu sejen coba engke. Kumaha ceuk eta jalma payakula moal Gusti wa izzatika demi keagungan Gusti. Moal abdi mah ukur yang penting ieu beheung ieu ripuh-ripuh. Nya Allah ngayakeun perjanjian yang si eta bahwa lamun dicomponan ka hayangna moal aya pamenta deui. Akhirna payasrifullah wajahu anin nar ku Allah dipengkolkeun beungeut na tina neraka bisa deui normal deui. Dasar manusia nya teh anu tadi teh cek Allah diwanti-wanti ge. Fa idza aqbala bihi alal jannah geus bisa ngaliuk ayeuna mah teu melongoy kana neraka beheung teh. Madap ka surga ningali kaendahan surga repeh eta. Dina beberapa waktu nu dikersakeun ku Allah repeh. Naon deui cek Allah teh? Sumakola eta menta deui wae eta. Ya Allah, qadimni inda babil jannah. Abdi teh ngeser sampean teh. Hese, cik atuh abdi pajukeun salit ya. Wios kana pantona ya abdi. Wios teu kedah lebat na panto cekap. Coba eta paminta. Kumaha cek Allah? Payaqulullah alaisa qad aqaital ahda wal mitsaq allatas ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Kapan tadi ente geus jadi perjanjian jeung kami mun geus bisa dipengkolkeun beungeut moal minta nu sejen. Payaqulu cek si ya Rabbi la aku nu askohol ke ya Allah mudah-mudahan atuh abdi ulah dijantenkeun makhlukmu paling cilaka di antara makhluk Gusti. Payaqulu cek Allah pama asita in utita mitsal dzalik alatas ala ghairahu
Lah buah-buah ente ngarap-ngarap musejen deui wae engke disdeukeutkeun suku kana panto surga ngenta asup coba engke kumaha moal Gusti moal wa izzatika demi kagungan Gusti la as'alu ghairu dzalika moal menta kecuali abdi hoyong tiasa ngeser we sampean caketeun lawang surga payuti rabbahu masya'a min ahdin wa mitsaq nyieun perjanjian jeung Allah bawa lamun geus bisa ngeser suku kana panto surga moal menta deuna naon payqaddimuhu ila babil jannah ku Allah dipajukeun dieserkeun sukuna menuju pintu surga faida balago babaha geus tepi tah kana panto surga ret ningali kaelokan kaindahan surga beserta eusina tadi mah ti kajauhan ena geus katoong tina panto harerang barunga repeh dina beberapa waktu dikersakeun ku Allah repehna cek Allah teh hayang naon deui coba maneh coba ya Rabbi adkhilnil jak lebetkeun abdi wios abdi mah di emperna ge asal lebet heula we kitu wios teh kedah ka kamarna ge di tengah bumi na ruangan tamuna ge wios abdi cek Allah wae haka karunya teuing anjeun hei Ibnu Adam ari naon perkara eta matak ngajadikeun cidra mak ka anjeun sia mah tuman di baheulana sok ingkar janji wae meureunnan gitu kan namut artos 100.000 engke dibayar bulan hareup datang bulan hareup engke deui we terus we tuman kitu meureunnan eta kabawa ka akhirat kitu alaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghairal ladzi utita pan anjeun teu leuyeun geus nyeun perjanjian moal minta sesuatu kecuali nu tadi payaqulu ceuk eta jama ya Rabbi la taj'alni asqa khalqika mudah-mudahan Gusti ulah ngajadikeun abdi makhluk Gusti pangcilakana payadhaqullah azza wa jalla ridho we Allah lain suri gagalak-gakan lain eta kudu ditakwil matak aya putnut al murad ar ridho nu dimaksud adalah ridho tuluy Allah teh ngizinan kaeta jama pikeun lebet ka surga fayaqulu ceuk Allah kaeta jama tamanna sok ngarep-ngarep hayang naon usah teh ngabayangkeun patamanna ngarep-ngarep hayang bidadari 70 siki hayang anu wah sagala we gitu sainga geus beak tanu di absen pengharapan dina hate teh naon deui nya bingung gitu kan hatta idan qata'a umniyatuhu maka cek Allah zid tuluy lain repeh lain ngalamun we tuluy kan sok ngalamun teh entong mentok terus utamanya zid min kada wa kada akbala yudzakiruhu rabbu Allah diingatan bisi poho ta ieu beuneuh ta ieu tah bisi poho beuneuh kadang-kadang pan bingung gitu lain beli naon ieu temen kareka supermarket teh boga duitna mah kadang-kadang naon nu bingung deui gitu kan kan geus ka surga naon deui cek Allah tak ieu meureunnan oh nya Gusti tak ieu meureun nya geus beres mentok tah kakara geus di absen ku Allah diinget-ingetan teh cek Allah laka zalika wa mithlu mahu pikeun anjeun eta jeung pantara didobelkeun ku Allah nu geus diangan-angan dina hate dihayang-hayang didobelkeun ka hayangna jadi padilah sujud itu ngaruh nu dimaksud di dia adalah anggota sujud nu 7 kudu diperhatikeun sabab eta bakal jadi cahaya eta pisan sanajan urang doraka eta mah moal dilentab ku seuneu neraka sakitula nya wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim rabbil fana bima 'allamtana rabbi alimnal ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizki kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma lijabal fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.